Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Halaman ke-17 bagian Summa So'ada ila Sama'i Salisah. Bismillahirrahmanirrahim. Summa So'ada turun naik saha Kanjeng Nabi ila Sama'i ka langit As-Salisati anu kadin. Pastaftaha mangka amrih ngabuka saha Jibril malaikat Jibril. Ila diucapkeun naon waman hada lafal waman hada. Waman eta saha hada ari ieu jalmi. Qala ngadaung saha Jibril. Jibril ari jalmi eta Jibril. Ila diucapkeun waman ari saha eta ma'aka sertana anjeun. Qala ngadaung saha Jibril Muhammadun ari jalmi eta nabina Muhammad. Ila diucapkeun naon auqad ursila ilaihi lafal auqad ursila ilaihi. Auqad ursila naha bener-bener diutus saha Muhammad ilaihi kana sama. Qala ngadaung saha Jibril na'am muhun. Ila diucapkeun naon lafal marhaban bihi wa ahlan. Marhaban papanggih kalawan kajembaran. Marhaban bependak kalawan kajembaran bihi kalawan Muhammad. Wa ahlan jeung mendakan anjeun ka keluarga anjeun. Hayya muga-muga mere kahormatan ka Muhammad. Muga-muga mere kahormatan ka Muhammad saha Allah Gusti Allah. Min akhin ti sadulur wa min khalifatin jeung tina pengganti. Fanima mangka eta sak sae-saena. Fanima mangka eta sak sae-saena saha al-akhu sadulur ari Muhammad. Wa nikmah jeung eta sak sae-saena saha al-khalifatu pengganti ari Muhammad. Bukan ari wa nikmah jeung eta sak sae-saena saha al-maji'u jalmi anu datangkeun ari Muhammad. Saha al-maji'u jalmi anu datangkeun ari Muhammad. Jaa anu datang saha Muhammad. Fa futiha mangka dibuka naon sama usalisa lahuma karana Kanjeng Nabi jeung Jibril. Falamma khalaso mangka dina samangsana dugi saha Muhammad jeung Jibril. Ida huwa dina nalikana ari Kanjeng Nabi. Ida huwa dina nalikana ari Kanjeng Nabi eta bi Yusufa pepedang jeung Nabi Yusuf. Wa ma'ahu jeung eta sertana Yusuf nafarun ari golongan min qaumihi tina kaumna Nabi Yusuf. Fasallama mangka salam saha Kanjeng Nabi alaihi luhur itu Yusuf. Faroda mangka ngajawab saha Yusuf alaihi luhur Kanjeng Nabi assalamu kana salam. Summa qala tuluy ngadawu saha Yusuf marhaban bil akhi as-sholih wa nabiy as-sholih. Marhaban kalawan kajembaran bil akhi kalawan sadulur as-sholihi anu sholih wa nabiy jeung nabi as-sholihi anu sholih. Wada'a jeung ngadoa saha Yusuf lahu ka Kanjeng Nabi
bi khairin kalawan kasaya. Wa idza huwa jeung dina nalikana ari Yusuf, nalikana ngadoa ari Yusuf, wa idza huwa jeung dina nalikana ari Yusuf eta qad utiya bener-bener dipasihan saha Yusuf, bener-bener dipasihan saha Yusuf syatrul hasani kana saparona rupa anu sae. Wa fi riwayati jeung eta kasebut dina hiji riwayat ahsanu ma ari pangsae-saena perkara khalaqo anu ngajadikeun kana ma saha Allah Gusti Allah min akhid qad fagola ngunggulkeun atau ngaluhuran saha Yusuf annasa kanu manusia bil hasani kalawan kasayan kalawan sayan kalawan gagahna kalau komari seperti rembulan lailatul badri dina wengian bulan purnama ala sairil kawakibi luhureun sasesana pirang-pirang bintang. Qala ngada usaha kanjeng Nabi man eta saha hada ari itu Yusuf ari itu jalmi ya Jibril wahai Jibril. Qala ngada usaha Jibril aku ka ari eta jalmi itu sadulur anjeun ari eta jalmi eta aku ka sadulur anjeun Yusuf rupana Nabi Yusuf. Summa so'ada turun naik saha kanjeng Nabi ilas samai kalangit ar-rabi'ati anu kaopat fasaftaha maka amri ngabuka saha Jibril malaikat Jibril kila diucapkeun man eta saha hada hari itu istaftaha fastaftaha hada hari itu man istaftaha jaman ngabuka sekurang kola ada usaha Jibril Jibrilu ari man eta ku Jibril ari kuring eta Jibril kila diucapkeun waman ma'aka naon lafal waman ma'aka kila diucapkeun naon waman ma'aka lafal waman ma'aka waman ari saha eta ma'aka serta na anjeun. Kola ada usaha Jibril Muhammadun ari man eta Muhammad kila diucapkeun awal ursila nah benar-benar diutus saha Muhammad nah benar-benar diutus saha Muhammad ilaihi kana sama qala nada usaha Jibril na'amun kila diucapkan naon marhaban bihi wa ahlan hayyallahu min akhin wa min khalifatin marhaban kalawan kajebaran bihi kalawan Muhammad bihi kalwa ahlan cukup menaksaran keluarga hayyahu muga mere penghormatan ka anjeun Muhammad muga mereka hormatan ka Muhammad sallallahu Gusti Allah min akhin tisadulur wa min khalifati janti gaganti fanima maka eta sae-saena saha al-aku sadulur wa nikmah jeung eta sasae-saena saha al-majibu jalmi anu didatangkeun ari Muhammad jalmi anu didatangkeun ari Muhammad jaa anu datang saha Muhammad fafutiha maka dibuka naon sama lahu karena itu kanjeng Nabi jeung Jibril falamma khalaso maka dinasa sanaduri saha kanjeng Nabi jeung Jibril falamma khalaso maka dinasa sanaduri saha kanjeng Nabi jeung Jibril idza huwa dina nalikana ari kanjeng Nabi Nabi Idrisa pemandak alawan Nabi Idris Qadrofahu anu bener-bener ngangkat ka Idris
Qarrafa anu bener-bener ngangkat kaini saha Allah Gusti Allah makanan kana derajat aliyan aluhur. Pasallama maka salam sa'anjur Nabi alaihi luhur itu Idris. Farodan kama jawab saha Idris alaihi luhur kanjur Nabi assalamu kana salam. Summa qala turun ada usaha Idris marhaban bil ahli as-sholih wan nabi as-sholih. Marhaban kalawan pependaka jembaran. Marhaban kalawan pependaka jembaran bil ahli kalawan sadur as-sholih as-sholih. Wan nabi as-sholih as-sholih. Wan nabi as-sholih as-sholih. Summa da'atu ila rasa Idris. Summa da'atu ila rasa Idris lahu kakanjeng Nabi bi khairin kalawan kasaya. Summa su'ada naik sahabat kanjeng Nabi. Anu tadi summa su'ada aya alifan awal-awal ayatnya. Summa su'ada ya mah alifan. Aya alifannya. Lamun aya alifan berarti kanjeng Nabi jeung Jibril. Lamun aya berarti kanjeng Nabi lah coba. Summa su'ada naik sahabat kanjeng Nabi jeung Jibril. Ila samai kalangit as'al khomis adi anu kalimah al-khomis adi anu kalimah pasabtaha maka amri ngabuka pasabtaha maka amri ngabuka saha Jibril malaikat Jibril saha Jibril malaikat Jibril. Ila diucapkeun man hada naon lafal man hada man eta saha wa on ada ieu nu kapanto man istaftaha. Qala ada usaha Jibril ari kuring eta Jibril ari kuring eta Jibril atau ari mana eta Jibril. Qila diucapkeun waman maka waman ari saha eta mah kasertana anjeun. Qala ada usaha Jibril Muhammadun ari mana eta Muhammad ari mana eta Muhammad. Kila diucapkeun awal ursila ilaihi awal ursila diutus saha Muhammad diutus Muhammad ilaihi kana sama qala ucap saha Jibril na'amun. Kila diucapkeun marhaban bihi wa ahlan ayyam Allah min amin wa min khalifati. Marhaban pependang kalawan kajembaran marhaban pependang kalawan kajembaran bihi kalawan Muhammad wa ahlan jeung pependang kalawan sadulur gatul hayyahu muga-muga maparing penghormatan ka Muhammad muga-muga maparing penghormatan ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam min amin di sadulur wa min khalifati jantina pengganti panikmat maka eta pangsai-saena sasaya-saena saha al-akhu sadulur ari Muhammad saha al-akhu sadulur ari Muhammad. Wanima ternyata bangsa-saena saha al-khalifatu pengganti ari Muhammad. Wanima ternyata bangsa-saena saha al-maji'u jalmi anu didatangkeun ari Muhammad. Janu datang saha Muhammad datang saha Muhammad Futiha maka dibuka naon sama Futiha maka dibuka naon sama lahu makarna kanjeng Nabi jeung Jibril lahu makarna kanjeng Nabi jeung Jibril. Falamma khalaso maka dinasa bisa kanjeng Nabi jeung Jibril. Faida maka dinadalikan dugi Faida maka dinadalikan kholaso huwa hari kanjeng Nabi eta biharuna pependak jeung Nabi Harun wa misuliyatihi ari saparona jengkotna
ari saparna jenggotna Nabi Harun eta baitohu bodas wa nisfuha ari saparna liya eta saudau hideung takadu caket naon liya eta tadribuhu ngenaan naon liyah kana Harun eta tadribuhu ngenaan naon liyah kana Nabi Harun ila suratihi kana bujalna Nabi Harun. Bujal bahasa Sunda bisa naon bujal udel bahasa Jawa udel atau bujal ila sumitu lihatina panjang nalihya mintu lihatina panjang nalihya wa haulahu jeung eta dina sekitarna Nabi Harun qaumun ari qaumin bani Israil di bani Israil wa huwa ari itu Nabi Harun eta yakus nyarita asa Nabi Harun alaihim luhurun bani Israil fasallama maka salam sahabat Nabi alaihi luhurun Harun fasallama maka salam sahabat Nabi alaihi luhurun Harun farda maka ngajawab sahabat Nabi Harun alaihi luhurun kanjeng Nabi assalam maka salam summa qala tuluy ada usaha Harun marhaban billahi asoli wa nabi asoli summa dahu bi khairin summa qala tuluy ada usaha marhaban ketemu kalau kejebaran marhaban ketemu kalau kejebaran billahi kalau sadul asoli anu soleh wa nabi jeung nabi asoli anu soleh maklum sami seperti logat anu sada acara summa turun Harun lahu kanjeng Nabi bi khairin kalawan kasayan faqala maka ngadu usahakan Nabi man hada man yatasaha ari jalmi ya Jibril hai Jibril qala ngadu usaha Jibril ari jalmi eta ar-rajulu pamangget mim habbaba al-muhabbabu anu dipikaresep fi qawlihi inna kauna rajul rupana Harun bin Imran Harun bin Imran Setelah itu Nabi Muhammad berangkat lagi dengan malaikat Jibril sampailah ke sama Salisa, sampailah ke langit ketiga. Ketika sampai ke langit ketiga, Nabi malaikat Jibril bukakan pintu dan ditanya seperti biasa sahabat Jibril sahabat Nabi Muhammad disambut marhaban bihi wa ala hayyallahu min akhir khalifah. Panikmal akhi wa nikmal khalifah, dipuji setiap mau masuk itu dipuji terus. Pang saya sadulur, pang saya nagaganti, pang saya nabi, pang saya jalmi anu datang nusupi ka langit. Ketika dibukakan Nabi Muhammad dan malaikat Jibril itu datang, dan ketika datang bertemulah Nabi Muhammad dengan Nabi Yusuf. Ketika bertemu dengan Nabi Yusuf itu beserta dengan kaumnya. Kemudian Nabi Muhammad mengucapkan salam, dijawablah oleh Nabi Yusuf, marhaba, selamat datang dulur kuring anu soleh, Nabi anu soleh didoakeun. Berarti intina naik kalang teh eta nyuhunkeun doa di para nabi. Urang dulu kitu makan santai pun doa. Diberi duit atau antum kumang kayak pelanggan pertanyaan duitnya doa perlu sokir soal itu kawa kamaman kita doa isi dengan minta duit ini nyata kayak orang dan minta doa ada pun diberi duit saya kamu bonus itu tergerak jadi dia tergerak
Jadi dicadang. Ada pulang, acungna yang narik, iya sekedar pek air kenapa kan? Ya, cangkah aku sih yang dari sendiri. Nah, wa idza huwa qad utiya syatrul hasan. Asematnya juga nanya ya. Nabi Yusuf itu diberi separuh dari ketampanan seluruh manusia. Separuhnya 100%, 125, 100%, 50% untuk Nabi Yusuf. Lain versi underscore translate. Jadi 50% itu diberikan kepada Nabi Yusuf. Ahsanu ma khalaqallahu qul fadlanas bil hasan. Bahwasanya gagah makhluk anu diciptakeun ku Gusti Allah yang melebihi kegantengan manusia itu adalah Nabi Yusuf. Diumpamakan sebentar kalau komari Lailatul Badri ala sairil kawakib. Diumpamakan seperti bulan purnama yang cahayanya itu mengalahkan bintang-bintang. Jadi lalu bersama bintang putih kali itu aliran Yusuf seperti bulan purnama. Itu diumpamakan. Nabi Muhammad bertanya, man hada ya Jibril, aku kan Yusuf itu raja Nabi Yusuf. Kemudian summa sa'ada ila sama'i rabi'ah, kemudian naik lagi ke langit yang keempat. Langsung fastaftaha Jibril ila man hada qala Jibril ila man ma'aka qala Muhammad. Ditanya lagi anjeun saha uring Jibril sareng Nabi Muhammad. Mangga marhaban bihi wa ahlan. Mudah-mudahan Allah memuliakan anjeun, hormatan ka anjeun ya Muhammad Jibril min ahli wa min khalifati. Anjeun teh bangsa saya dulur, bangsa saya pengganti, bangsa saya jalmi anu didatangkeun ka langit anu kaopat. Falamma khalasa, ketika sudah sampai di langit keempat, beliau bertemu dengan Nabi Idris, yang mana Nabi Idris itu qad rafa'allahu makanan aliyah, yang mana Gusti Allah teh tos ngangkat Nabi Idris ke tempat yang luhur, tempat anu luhur. Nah, untuk maksudna anu tempat anu luhur teh di dia di Nasrani terangkan bahwasanya khossahu bidzalika, karena Allah mengkhususkan Nabi Idris dengan tempat yang tinggi. Ada yang mengatakan bahwasanya Nabi Idris itu diangkat ke langit keempat itu karena ada bantuan dari malaikat yang menjaga matahari. Suatu ketika, jadi malaikat anu ngajaga matahari teh sodikon, teman dekat jeung Nabi Idris. Akhirnya nyarios saala ayat walahu ayyukhafifalahu sibla hamliha. Malaikat anu ngajaga matahari teh nyarios ka Nabi Idris satu pangdoakeun ka Gusti Allah supados kuring teh kapamancenan kapercanten amanat ngajaga matahari teh ulah berat-berat teuing. Lain berat disangganan pokona berat lah memegang amanah suruh ngajaga matahari. Akhirnya Nabi Idris ngadoa diringankanlah bebanan. Akhirnya saperantosna diringankeun, diangkatlah dengan izin Allah. Diangkat dengan izin Allah dan Nabi Idris diangkat ke langit dan Nabi Idris minta itu yang kemudian ya Allah surga sawarga. Surga sawarga. Fakila lahu diucapkeun tokeng asup ka sawarga bicara maot mah. Kalau nanti ibu-ibu yang berkas sawarga, oh yo maut heula. Ali lagi maut. Jadi Nabi Idris ketika mau masuk ke surga disebut dulu kayak ulah tuh lamun ka sawarga mah kudu maot pola, maut heula. Cepet deh ini pola. Maut heula, kudu maut heula.
Nah, akhirnya ngadoa nih ke Gusti Allah, ya hari itu mah kudu hayang matur ya Allah. Akhirnya mau gue ku malaikat Israil dicabut nyawana Nabi Idris teh. Sapertos sakitu Gusti Allah teh ngahirupkeun deui. Hoyong ningali deui, hoyong ningali abi mah hoyong ningali neraka. Cenah hoyong ningali neraka, terus ningali neraka. Saantosna kitu ningali sawarga asup hayang ningali neraka, terus geus asup ka sawarga, kangeunaan di sawargana. Pakila ukhruj. Nabi keluar tuh pancen hayu nyobian dari dia ulah masih kena teh. Pantes nikmati ulah. Ih, terus pancan wayahna eta mah tadi mah aja teh ngadoa ngumpul di jabat teh. Ih, sekedar boleh sekedap. Kuring mah moal keluar tadi semawat. Ih, paneta mah tadi teh panyuhun ti anjeun. Panyuhun ti anjeun hayang mau sekedar ulah. Kuring teh geus ningali sawarga, geus ningali neraka, teh geus sawarga. Pan kieu wa man dakhala ba'da mudi la yakhruju minha abadan. Ari jalma geus asup ka sawarga mah nya dikaluarkeun deui, caluar pisan malaikat teh. Kitu ayeuna biidznillah fa adzanallahu lahu fil maqami fi haduki kayeuna di sawarga. Jadi Nabi Idris mah kitu ya mau teh mentah kita sorangan gitu, kita sorangan. Kalau saya jalmi, cina sing jalmi, lamun ti enjing subuh, dugi ka maghrib teu kaluar di masjid, yen ciri eta jalma teh kakunci di masjid. Lain di kakunci. Kudu teh ngaluarkeun hadis kita tarucingan. Bertemulah dengan malaikat dengan Nabi Idris dan begitu dikatakan makanan aliyah ditempatkan di sawarga. Prosesnya seperti apa? Seperti tadi. Ngon berapa nggak bisa. Ulah nuturkeun. Summa so'ada, kemudian Nabi Muhammad dan malaikat Jibril sampailah ke langit yang kelima. Kemudian ditanya siapa ini Jibril dengan siapa, dengan Nabi Muhammad. Marhaban bihi wa ahlan hayyallahu min ahin wa min khalifati. Mangga bangsa saya sadulur, bangsa saya pengganti, bangsa saya jalmi anu didugikeun ka langit anu kalima. Fa futiha lahum falamma khalaso. Kemudian ketika sudah datang ke langit kelima, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun. Wa nisful yadihi baido wa nisfuha sauda. Anu boga jenggot saparona hideung saparona bodas. Anu mana jenggotna dugi ka mana? Dugi kana bujal saking panjangna tadribuhu ila surah min tuliha saking panjangna. Jadi jenggotna hitam putih dugi kana bujal. Nah, kemudian di sekitarnya itu ada kaum dari Bani Israel. Nabi Harun sudah menceritakan tentang suatu kisah kepada kaum Nabi Harun atau kaum Bani Israel. Kemudian Nabi Muhammad salam, setelah salam dijawab oleh Nabi Harun. Dan kemudian ditanya mana ada ya Jibril yaitu Nabi Harun. Nah di sini bisa aja dikatakan bahwasanya kenapa Nabi Harun cenah janggotna luhurna hideung hadapna bodas. Kunaon caritana dia diterangkan bahwasanya anu luhur bodas ya wala asbab wa asbab. Anu luhur bodas ada hideung. Caritana kapungkur teh cenah Nabi Musa teh pernah jengkel ka Nabi Harun. Akhirnya jengkel teh dicepong, dicepong hina bodoh alaihi wa alqa al-alwa dugi ka di balangkeun kana papan. Jadi dicepong ieu nya. Dicepong ku Nabi Musa ketika Nabi Musa jengkel ka Nabi Harun karena kalau surang misalkan istri jengkel pada jemput kan dulu istri pada jemput
cakar itu eta di langit yang kelima summa qada ya sama isa wallahu a'lam bishawab. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.